Kangkung ning. Wal, Mang. Daun bulus. Yuk, kangkung yuk. Sarah yuk, perhati ngesop. Nyen uduk, kangkung. Beak-beak, domelin tuh, yang mematikan. Duh, tuh sep. Bakal dobelin deh ya, jualan kangkung gak habis-habis. Ku mau orangnya dagang kangkung untuk sep. Salaman, selumun, selamat. Harap pulang Aing mah itu hurung-hurung tadi. Tuh warasnya si kasokan laguana. Ih. Kieu mah aing teh bese, kieu mah. Jeung kieu mah aing main kata Arab aing. Hirup si kastok balangsak wae. Rusak geus kieu hirup. Pulang aja, kunaon ke gerendeng ae. Kumaha aing teh gerendeng Ya mah. Salah suruh ge bani balaras yeuh, kalau bodo tahu di bawaan. Kalau gedang balaras di bawaan. Aing beuteung geus lapar usia teh. Geus kuning sia mah. Anu belana. Neng, sabar Neng. Sabar ya. Gimana aing rek sabar kastop sia mah aing teh 17 tahun rumah tangga jeung sia teh kitu jeung kitu we dagang kangkung geus sia sae tan kureus. Aduh tugas beungkeut ge. Aduh aing ngomong sabar wae. Sabar beungkeut sia sabar Neng aing mungkin mah mabur we daripada balangsak wae jeung sia. Bang Kuriling deh datang kasep tuh menang duit. Assalamualaikum. Salam. Cerenteng naik store mah. Boro-boro setor duit itu menang duit biar dagang kita. Mengke domelan wae kurang. Tuh tempok ku sia kastok. Bang Kuriling bayar keuneun. Buka pikiran pisan sia mah. Laki naon pas gitu. Oh mikirna sia mah. Hirup balangsak wae ge. Yo. Bukan. Yo ada duit 10.000 kasedia ngambil beras. Emang eueuh deui? Dagang tak sep, lebak ini ada duit 10.000 nah. Apaan sih Mas bara duiteun coba store sapoena coba tadi teh maning karep nomor 3 eta teh. Yo ada duit 10.000 nah. Coba 10.000 Mas. Ada duit. Masih loba kene, karek nomor 3. 10.000. Hayu kaji lah. Sasana mah ieu teh bawaan Mas tah. Itu urang kepala rusing dah. Tah bang kan kabeh. Ya. Itu. Tuh ku sia dagang lagi di bawaan tuh, ku tuang bang. Mikir pisan sia mah. Ini kuning. Mending aing ngajak ke Balik capek dominan. Ini. Tah, karek nomor 3. Berarti kekurangan teh 47 deui. Modar manten aing mah. Nyarina kemana? Apa sia heula nu modar? Habis. Store keuneun tah. Kepikiran geus sia. Boga pikiran pisan. Ulah gitu, kita utar usaha lagi. Usaha ieu. Usaha naon sia Di baheula usaha pas kitu mah lu di bang dagang kangkung. Kos batu gerege usaha mah gerege sing lincah. Naon ke? Yang penting minyak muja sugan sia aing nu penting mah senang hirup. Ieu mah lulu mah pusing Kudu balaras yeuh. Mulutkeun pikiran mah aing teh hancakal kawin sia teh. Coba aing lamun jeung si Sundung meureun senang mah anak haji.
Kemudian aing sempak motor mun kos batur. Di balangsa kompor gitu gableg. Salah hau kos kieu. Suluh balarase. Meni istuning. Tatempo batur mengerti keramik naon imah teh. Cek main nama halus mun kos kieu make busa. Dasar meni istuning aing tak sok gemes kasih. Hah, aing mah. Gemes kasih teh. Aing kudu kumaha ngomong lah sih. Temen-temen teuing, orang ya. Capek aing teh sia. Geus mabur sia. Gitu. Usaha dengan duit.